Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ulur-ulur sadayana, ulur sanambur baraya sanagara. Mugia dulur-dulur sadayana ayana ayadina kaaya sehat walafiat, sehat lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Patepang dangu deui sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul, osaka pengmah tukang ngacamplung. Ayu pamirsa dongeng Sunda sadayana, mangga urang sami-sami dangukeun deui ieu dongeng fiksi. Supados teu nyangkolong kana waktos urang langsung pedar di dongeng fiksi surut bagian ke-56 der Ki Junaid jeung Ki Suratma. Harita geuning sadayana ngapebengkang ngajoprak teu daya teu upaya kulantaran beakeun tanaga. Nya tanaga lahir, nya tanaga batin. Eta pasubut aki-aki teh tuluy lempang maju ngadegetan Ki Junaid. Ki Junaid harita keur ongkek utah uger. Dina sungutna ngaluarkeun getih uung lalambaran pon kitu deui nu nami Ki Suratma. Sarua manehna ge dina kaayaan teuleus lungse daya tangan pangawasa. Sabab sagala kakuatan kadigdayaan tos dikeluarkeun sadayan. Kaasup ilmu jampe pamake pamungpasna nu nami ajian gelap ngampar. Lamun teu mah teu aya nu ngahalangan atawa pisahkeun eta dua jelema saestu. Nu pastina eta dua kakuatan nu rongkah pisan bakal aradu nu ngajadikeun goncangan anu hebat pisan, anu rongkah pisan under ya bumi nu aya di dieu. Nu pamustunganana pastina salah sahiji atawa duanana bakal aya nu ngababatang perlaya masing pati. Leutik-leutikna bakal tatuk nu parna pisan, nu hese keur neangan ubarna. Sakitu tos dihalangan oge eta. Kekuatan anak masih kene rap kana awak masing-masing. Kebuktos dua nana pating orolo utah uger. Dina sungutna pada ngeluarkeun getih ideung lalambaran balas serangan magampur. Nu geuningan harita malik ka dirina sewang-sewang. Aduh tobat Junaid karasa awakna leuleus, taya tangan pangawasa pisan. Beungeutna manipias modas nyacas siga nenu beakeun getih. Awakna ngalempreh cenekul, huluna tungkul ampir atel kana lemah. Ulang ototna geus teu sanggup nahan awakna. Geus teu sanggup ngajurang awakna. Red Ki Junaid nempok kaki-aki nu aya di tengah manehna. Wah, cek Junaid semono apal kaeta tangtungan aki-aki. Nu harita aya di hareupeun manehna. Karek ge rek udang hulu Ki Junaid ujug longleng teu pararuh. Tetempuan kadaroneng nyayan siga kicah-kicah hiber. Bumi asa muter gagal leongan tungtungna kubrag. Las dirina teu inget di bumi alam kapiuhan ngalempreh siga nu paeh. Ki Suratma ge sarua dirina ayeuna aya dina kaayaan sadar jeung teu sadar. Matana bolotot melong ka luhur, dadana katingali ngap-ngapan. Siga jelema nu kapehong beakeun napas kusabab katerapan panas poe ereng-ereng. Oh panasna kawilang-wilang. Waduh gan, euy tulungan itu agar Suratma euy. Gerak-gerak kali itu euy, gerak. Aduh, awatos. Cek jelma-jelma nu harita ngarumpul nempok Ki Suratma geus teu usik teu malik gancang hari.
gancang maranena harita lalu loncat muruk ka pelebah ngajoprakna ki Suratma. Aduh aya pangarsa buyut aturan ieu teh pangarsa buyut, aduh kedah kumaha dan Suratma ki buyut cek saware jelema-jelema anu harita munjungan ka eta aki-aki pada hariwang kana kaayaan ki Surat. Nya geus teu kudu lami-lami geura angkat eta dua jelema yot nya dua jelema. Aduh itu pan musuh pangarsa geus ulah loba tunya-tanya angkut heula kabehan eta nu hiji ge kaasup murid kaula cek aki-aki eta. Kudan geus tong loba cacarita bisi jiwana teu katulung cek aki-aki eta. Oh atuh mohon pangarsa tilungu parentah nu katilu kali ragayang kunana ti Parawaka lembur nu teu jauh ti dieu. Buka saha eta aki-aki sigana mah eta Ki Buyut Jaya Jati guruna Ki Junet jeung Ki Selut jeung saha ieu nu ngaran Ki Suratma. Nah urang guar dina episode nu engke batuk urang tunda heula kaayaan Ki Junet jeung Ki Suratma nu keur ngalaman kaayaan tatu nu parna pisan payah cek jama wetan. Urang carioskeun kaayaan Ki Selut nu harita keur lempang di Jeleuweung geledegan masih kerotan pisan. Ieu pastina ge jarang kasaba ku jelema. Kaayana matak pikasieun pisan. Keuman harieum tatangkalan kiara nu cerang rarambet tangkal dudukutan jeung rorongkun nu harieum rambet pisan. Ki Selut harita dirina bareng jeung hiji rampok nu ngaranna Si Baplang nu cekeneh disalametkeun ku manehna. Kusabab teu apa yen nu ngaran Si Baplang teh sing horeng kaasup hiji rampok. Lamun apal mah moal ditulungan malahan ge disikat. Dina gayan lempang kitu dina hatena mah Ki Selut aya rasa hariwang kana kaayaan nasib Ki Junet. Bisina kena ku apes kacangkalak ku musuh-musuhna tadi. Tapi nurutkeun kaayaan hate dirina bet asa panasaran ku kejadian nu harita kaalaman ku hiji jelema nu cikena ditulungan ku manehna nyaeta Si Baplang. Saha eta jelema? Kunaon harita bet bisa dihurup ku jelema-jelema nu sakitu lobana nu lumayan loba. Eta pisan nu jadi kapanasaran dirina. Tungtungna manehna milu ka tempat dumukna Si Baplang. Urang di dieu heula euy. Tur keureunana heula aduh. Sabab kedeung deui teh bakal nepi ka tempat kaula. Geus teh jauh ieu sigana mah. Jadi wayahna ki dulur ngantosan di dieu heula. Sata can ka markas kula. Bisina mun bareng urang kaditu balat-balat kaula bakal curiga ya. Salah sangka bisina aja. Ki dulur teh kaasup telik sandi ya. Sabab Ki dulur teh kaasup jelema anyar nu teu dikenal. Jadi kula rek amarah ka sorangan heula nya bajaan aya dulur anyar nu datang nulungan kaula tadi cek Ki Baplang. Oh kitunya teu naon euy. Kula ayeuna arek balik dia tuh ke tempat kula melang ieu ka dulur kula euy. Penting ane geus salamat cek Ki Selut. Heula tuh Dur. Antosan sakedap urang dahar teh barang hitung-hitung rasa ulang tarima kula ka adika. Nya gede henteu atuh nya dahar-dahar urang bareng. Tapi kula seja laporan heula ieu kaditu cek Ki Baplang. Sanajan rampok ge geuningan masih aya rasa mulang tarima sagala. Eta hartina rasa kamanusiaan mah masih aya. Nyatu sok we kaditu cek Ki Selut. Waduh ieu markas naonnya boa-boa ieu cek Ki Selut nyarita na jero hatena. Cung Ki Baplang udang tuluy lempang nuju ka tempat markas manehna.
teu patila manehna datang deui. Ayo lor urang bareng ieu kali tuh ka markas sekolah cek baplok. Kiselut nu ditabukna ruwag tiwi. Jadikeun dirina mun ditempo teh bakalna pikasieun budak-budak leutik. Man dinya ting perlong ting oroloh. Nampokeun ka diri. Bage euy lur, selut nempo jelema-jelema dinya semunu kaget oge. Bener ya pajak teh kirantes. Ya orang kali itu dul ceki baplang nuju ke tempat nu kosong. Wayahna euy ngawedang heula sorangan. Kula rek diobaran ieu awaknya. Aduh batuk euy. Minum eta tuh kolidin. Kolidin mah tempan. Tulit cocokan eta ese kadonglok. Goblok. Ya sok-sok mangga sok. Sing ieu diobatana sing bener. Mitare waras. Diselu dari tage diuk manehna dina batu nu aya di dinya. Teu patililah trojol aya hiji jelema pangawakanana geuning dikasieun pisan. Pokna ruwag leuwih. Kumisna baplang jenggotna kan tilu rintil mawa cai jeung katempona teh aya wedang ya eta wedang teh geuning wedang kulub uwi bolen mah can aya mulaya bolen mah ngeunah ya bolenna bolen cilembu mun aya tales Bogor nu diseupan aduh masya Allah manggalur ieu ditampi saya aya bae punten ieu ti mana ieu teh Kidul teh asal matu lembur banjar pamidanganana ieu cek eta jelema rigek ieu di hareupeun Kiselut. Kula mah teu boga lembur euy. Teu boga tempat matu. Hirup kula ngan ukur saukur lelempangan ieu. Ngitung cukut milang kori ya cek zaman baheula. Cek Kiselut. Oh, kitu kudan. Beja jalanan nuju ke tempat eta trojol aya hiji jelema mana si baplang euy keur diubaran itu gitu. Oh gitu aos eta jelema indit teh ka anu karumpul nu teu jauh ti dinya semono teu merhatikeun pisan kana kaayaan Kiselut. Jelengkeung eta jelema ngomong ditujukeun kanu ngarumpul di dinya. Ilu poe deui urang kabeh kudu kumpul di alas ganea di tutukan Gunung Beruang di Padepon Srenggi. Ti mimiti ayeuna nu kaasup murid Ki Barja. Wayahna kudu mulang ka Saunggalah. Ieu parentah Panglima Ki Walang Sangit sabab Nini Sarongge dina bulan keieu. Dina bulan purnama bakal ngayakeun pesta ieu susupuhan ka para lalemut sareng dedemit alas ganea. Sayogi euy gebok Kiselut ngadak-ngadak ujug atena ngegebeg ngadenge yen eta jelema nu harita ngomong teh bet nyabit hiji ngaran nu dikenal pisan hiji ngaran nu kaasup salah sahiji musuhna nyaeta si Barja. Naon kitu euy lur anak buah si Barja kudu mulang ka Saunggalah cek jelema. Gaula teu apal euy tapi wayahna sabab ieu kaputusan asalna datang Ki Barja sorangan nu ngundurkeun diri tina kasatuan Padepon Srenggi. Kulantaran kitu nu kaasup anak buah Ki Barja geura misahkeun kitu cek eta jelema. Sabenerna Ki Barja sorangan ieu teh nu ayeuna geus teu sapagodas teuing jeung guru-guru kula ya. Jeung guru-guru urang oge jeung sesepuh-sesepuh nu lainna manehna geus wani-wani ngebantah ka hayang Nini Sarongge nyebut nama manehna mundur teh gara-garana teu mereyeun teu suka lamun murid-muridna sadayana jadi tumbal nafsuna si Nini Sarongge cek eta jelema. Kulantaran kitu ayeuna tugas pancen urang nambahan euy salian ting ngarampok newakan awewe parawan. Ayeuna urang ge kudu mamawa hiji lalaki nu masih keneh jajaka pisan. Urang culik
dibawa ke gunungan Baruang cek eta jelema. Bisulun warita keur diuk di tempat nu bisa jeung jelema-jelema nu karumpul beuki tanda tanya bae. Waduh ieu komplotan rampok ya. Waduh cilaka ieu. Tapi beuki penasaran aing teh sabab dina obrolan eta jelema-jelema sapertina aya sangkut kakaitan nu ngaran Nini Sarongge Katut Kibarjai. Cek Sulut ngageurentes na jero hate. Lur, sok dileucaina tah. Cek hiji jelema ngagarawahkeun lamunan ke Sulut. Waduh, hatur nuhun pisan Kang. Punten ieu teh. Naros deui atuh. Tadi cek di dulur ngan saukur leulepangan. Keur milarian naon kitu? Cek eta jelema aya di ka Sulut. Tarosan hade Kang. Jadi kaula teh hiji pengembara. Pun cek orang Melayu. Musafir cek orang Arab. Kula asalna ti tetar Panca Buana Tengah nu menang ibu ilmu pangapruk sapanjang jalan ti mimiti ujung wetan nepi ka ujung kulon. Kusabab kula geus ngarasa digdaya jadi kukituna kaula ayeuna lelempangan teh ngan syukur ngajajal pangabisa kaula. Kaula bakal ngapurak-barik jago-jago pilih tanding di sisir lor ieu. Jadi gitu sih cek eta jelema leungeunna berkat nyekel perah ngadenge omongan ke Sulut cek bae nama ieu sombong gitu nya euy geus teu kaetung jago-jago geus perlaya ieu ngamasing pati kusabab pedo kaula ieu cek Sulut bari nempak dada geuningan lain jelema hade-hade anika teh lur jelema parangasan geuningan ngan katempona rada pongah oge nika adigung-adiguna andika teh lur cek eta rampung lamun nya andika nek neangan prajago di dieu pisan ya gudangna andika luar rumah sajago mun can ngasan kurina seket pedo kaula saacan ngalawan pimpinan kula geus lawan kaula ieu cek eta jelema bari cung hudang semua ambek pisan namarahna kapancing ku omongan Ki Sulut. Aduh hampura lur andika lain tandingan kula ya. Cek Sulut bari celang luncat karep sakadet metra cokot bedog congo bedog Ki Sulut nyaho-nyaho geus antel dina beheung pas palebah di corona. Oja saeutik modar sia. Ulah moal segen-segen keur maehan jelema. Geuti laing bakal ngahiji jeung getih korban-korban kaula dina bedog ieu. Cek Sulut ngancam kae terampok. Ugu baya tuh eta rampok kaget bisa ningali gerakan Ki Sulut nu eta bener-bener teu katitenan pisan. Panon lahir manehna nu harita sakilat geus ngancam kali. Padahal jarak dirina jeung Ki Sulut tadi teh aya kana 3 lengkah nama. Bener-bener sageprakan aya tah. Aduh ampun lur. Pangkana sia geura celuk pimpinan anika nu paling jauh di dia urang tanding nepi ka perlayah. Ki Sulut boga harapan sugan jeung rajeun ku asupna dirina ka jero wilayah eta komplotan Garong dirina bisa nyelidik nalungtik tempat nyumputna jeung menang bocoran ngeunaan siasat jeung gerak-gerik nu harita keur dijalankeun ku eta para rampok. Saeutik-gedena Ki Sulut bisa nimbang kekuatan musuh-musuh. Terus geuning saya pamirsa aduh kumaha ieu nasib Ki Sulut salajengna urang pedar deui kae hapunten anu kasuhun hampura anu kapenta kasadayana urang pasti dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek anjay.